marana atuh teh kolot neneangan marananya tuh barudak ulin we jeung ulin kolot mata sawah ningali iraha dek panen ngalieur boga budak dua oge komodi loba ulin heula kitu kasih ihin tapi di mana si ihin age tuh ningali di imahna hah gitulah ah bentar si ihin teh puntenan teh siga nu kebuka dosa betul punten teh mangga gitu nih buka dosa naon urang kasih ihin udah sih saha aya mana ihin Nah, si lain unik colonos uing sakieu deuketna kuat dileos. tadi urang puntenan manehna teu ngajawab Kada. oh kenal mana ihin irehin Ampura pisan. tadi di punten-puntenan teu ngajawab atuh da abah mah nyeri hate di puntenan teu ngajawab ihin Ampura atuh. ampura ihin ampura abah sok ya ampura pisan Nah, sarua uing era salah kenaon atuh mang balata. ihin teh di dieu teh Biasa wae ngangin. ulang teh nih siga nu mikir tarik ya teh Eta indung si kemot. kunaon deui si Ngan kemot saminggu sare nonggongan. saminggu minggu di tonggongan abah mah 2 tahun ku budak Aslina, Bang. lain asina di jadas we suga di Kembali mandala lakon mah kitu aya masana. sebenarnya kunaon atuh mang ihin teh Nah, ini caritakeun atuh ka abah teh kurang Ilikan. sharing ayeuna mah Ilikan. naon ieu kan naon Secara baheula gitu lembur kuring mah benernya ayeuna mah endahna teh nakacidang na plakna teh ayeuna ilikan plak batu sing jarak gelik bah bener ayeuna mah nyakinnya lain kuna asna gitu. muhun bener pisan aduh Nah rek kealaman ku incu buyut urang teuing siga ngomong sih sawah nu baheula sakitu neplak endahna cai sing garecelak herangna ayeuna mah bah bener ilikan usa bangsa ning deungeun diraruksa. nah diruksak deui mang ihin Heeh. kumaha kaharep nanya anak incu engke buyut urang kabaragean Waas tapi sakieu mah nya urang bersyukur gitu. heeh itu Kealaman nama kene sababnya nu karasa ku abi gitu bah lamun urang nyaloba ningali endahna alam teh bacaeun gitu urang teh bacaan kaharep urangnya pikeun urang bisa bersyukur kanu kagungan urang. muhun aya kitu mang ihin Ayeuna lamun popolakan tatangkalan sawah diareuweuhkeun manusang kerek ningali naon. atuh da lamun eueuh sawah ayeuna da mah mungkin bisa iya kan orang kota oge mau bener kan urang teh kudu bersyukur keneh ayeuna mah di daerah urang masih keneh aya sawah mungkin nya Alhamdulillah detik deh oge. Aya bari ka mana biar? abah teh berenean budak biasa sulo. sulo jeung sadul murid kieu teh balik-balik Aya teh budak 2 menit toloh heot teuing. teuing geus lieur abah mah mikiran lagi budak teh Kan bae lah nu penting mah calager budak teh. bener tapi da kitu mah kesel abah oge atuh Kan bae ulah bosan aing abang ngawarang eueuh budak mah. indungna geura jaba indungna mah hapekeun ku mah Aduh, si sadul mah aduh bedegong pisan kan bae lah penting mah cager. dari careka da teh boga indung bapa budak teh tadi papekeun ka abah ti leuleut Tong karunya. heeh matak kita oge lamun matak darah tinggi abah mah bener ku budak 2 eta teh Darah tinggi getih jangkung. getih jangkung ta Aduh kene. oh matak mah oge Kan bae pasti sabar da. sabar ieu teh geus 2 tahun oge eta ku kalakuan budak 2 eta aduh Kan bae penting mah calager. Nuhun, Doakeun we kana jadi budak teh sing garede milih. amin tah eta bener mah Da ieu lah sarua uing we kasih kemod. si kemon kumaha ayeuna Nah gitu we gugulutukan. butukan wae budak teh Da sidik kumaha atuh da meureun can waktuna aya di kemod ke dititah gawe deung saja kalau rupa titah nyaba ka pajaban tempat gawe mah. boro-boro sarwana ulin we kos budak Heuh sarua ada si kemod bener kamu malengannya heeh dan bae lah penting mah lakur. ting mah alakur kolotna cing aya milikna keur ngurus Heeh. barangna nya Nah eta
kemaranan sarap pikir. Ting kemaran, baru dapet bisa praktis lebaran teh. Jarang ping Allah Piknik itu kada renten juga nama yang nemu naon tapir. tapi macam uak kan buka uak di darenten. Ayo orang tadi bawa piknik ke kolot teh. Istirahat ke piknik kurang Sawah we pangolinan urang mah tiba heula teu leutik. udah yang naon atuh ulin ka kota oge ya ge geus geunaheun sakieu ka tempo Upanon Ceuli Kudengen Heeh, tapi dah ulin ka kota-kota asa geus geunah di sawah pangolinan teh urang mah tuh. sarua Sanggeus rekrut maghrib ieu teh. Ayo ah, mana yang siapa teuing di siniangan. Power Belum tahu ya. yuk Nangka asap caurungkan terus jadi ala teu dialak kudu bogana dialak ku urang jeung susadul dicarekan ku bogana naon sadul kumaha timun sekala emang kalau tongong nyeri kan iya itu pemain nasi kemon buru kan iya loh kan iya buru lagi naon itu pemain nasi kemon yang salah bisa bak bisa mah bawa neangan orang-orang wah siap-siap yang orang dicarekan doa dia. iya mah pasti geus neangan kitu mah Heeh. Baiklah. Geus teu aneh ah. Itu ayo kemana ayo lah. mana mah jahil Itu dompetnya mau 13. Aisyah aduh sudah jahil wae mana mah Aing gimana tuh kurang lalaunan kita punya teh. mana mah Aku sih banget gimana? Udah goblok, euy. ulah laun kok lapan nih geus bahengke ku itu ah Kita budak dualan mah karena seueur bikin budak bae. Gimana lah, kembali ke lah. Oh, kira jalan mah. Budak, sugane kapanggih di hareup. Nah, tak kersekan ya. Astagfirullah si Sado jeung si Sul. Tos di mana ai maneh? tadi jahil lah Tuh, tinggal isin. Kalakuan budak kurang mah duanana aduh Sing sabar. balik ya. Balik mandian. Yumut gitu. Balik ya. Ayo, balik. kung dijiwir atuh Kebiasaan aing mah neneangan tadi kan balik. senang pegat Aduh. Tulah, buru balik. baik ah Biasa pikiran ieu teh maghrib.
Kunaon bisa kitu teh adi maneh? Jika kurus kurang itu. Anger aku. Balik. Telangas pisan itu loh. Teh. Tinggali ihin. Telangas liar kumaha jadi kolot. Aneh jang cik Udah teh kieu teuing. Kumaha? Astagfirullahaladzim. Surikeun kolot mah bae budak mah cicing. Balik bang. Balik. Dius. Buru balik. Mandi. jajan Mingke di balik ku Abah. Sarwana Ya sia. naon tuh ya kieu. Ieu buru balik. Teuing jajan we bisa teh. Jajan budak teh. Nah, ibu budak si Toha. ayo orang balik guys burit ya gitu mah ayo balik lah geus burit ayo itu bantuan mau malah hari itu jalanan aneh gitu itu dah teh kau nyinyiri Nah, kamu oke naon? Jadi mah disirikan bapak maneh. Ada gong da maneh mah. Awas ya. Tinggali budak Abah. tuh Udah.